Oh iya, Mas Kadon. Iya, cai nginum nak. Oh, cengin nama. Terus plastikan banyak. Oh, yang diplastikan. Oh, iya. Sip ya, guys. Astagfirullahaladzim. Aku maksudnya mah diplastikan. Kenapa diplastikan minyak be? Minyak tanah be. Sip, Dewanti Serang nek datang ke samutnya. Atuh siap, Bro. Bila perlu maku hansip disiapkan karpet bareng. Atuh hansip mah dititah hari jaro diuk bae jeung gawe satu di sampuan eta kantor desa. Balalak gitu. Soalnya tamu penting ieu sip, nek mere proyek ka Bapak, lumayan. Pan kedeung deui Bapak lengser. Pan kudu ngolobakeun proyek jeung modal sip. Lumayan ih. Tuh, doang batur. Jabatan nek lengser pan anak rasup kabeh. Atuh sip. Bu, eta mah alabatan kerajaan berarti sipnya. Assalamualaikum. Salam. Akam jam. Tolong bae. Nah. Gon ceng nak. Di mana ceng nak? Hansip goblok taro nyabrot kana ulun. Ditelepon kamari ku Hansip, tah ka dieu. Lain kamari Hansip ngomong dek kumpul tim ses cenah. Di dieu di kantor. Oh, Gon ceng nak. Turubung Bapak masih kena ngajabat ieu. Ieu pasukan urang kudu solid gitu. Atuh siap. Ku solid mah kudu, Ro. Alah aing lawan aja epul ieu. Mudah meureun bagi jaro mah. Mudah ge Gun, urang kudu persiapan gitu. Man wayahna ieu mah ka Igun atuh aya di tim Bapak bae lah gitu. Jadi tim ses bae intina mah gitu. Nyes tim Bapak deui. Kumacarana Bapak supaya menang deui gitu ngalawan Haji Epul. Itu si Haji Bos Bling teh eta. Oh, siap. Nah, kuari mah Igun jeung Hansip, ngilu jeung bapaknya, urang kawal Dewan Untik Serang, nek ka dieung teh. Kawal urang. Siap, Bro, siap. Masalah ngawal mah mudah tah mah. Hansip! Hoi, Ada. nah gitu gorowokan bae sungut. Labatan begemol bae naon. Gorowok atuh lahuna eta sungut. Nunggu pageran bae. Naon? Maneh kuari sip meuli obat antimo jeung aqua botol 2. Lainnya pan maneh telok naik mobil. Bising mabok, ari teh mah geus didoping ku obat antimo gitu. Sugan moal utah gitu. Oh, obat anti moro. Atau sekalian meureun yang roti naro jeung sendahar. Ya mah geus kuhang yang roti segala mau nawar bae. Geus obat bae obat antimo 2 jeung aqua gelas 2. Geus ulah meuli roti naon aju bae ke. Geura koe nyalon mau didukung deui koe. Teh, besar. Kamana ieu bogana? Di tanggungan lokasi gagar rawing bae. Teh. Meser naon Hasip? Tahu di lokasi yuk. Meser naonnya? Meser obat jeung aqua botol 2, teh. Obat naon Sip? Anu pentes ari ngomong. Aduh, aing teh pura rasaan yang mah tukang warung kieu mah. Aduh. Steng obat tenan bae burung. Nek bungaok teh nek bulao. Steng burung kumaha teteh bae. Iya. Oh iya. Iya, cai nginum nak. Oh, cengin. Plastikan banyak. Oh, yang diplastikan. Oh, iya. Sip ya, guys. Astagfirullahaladzim. Aku maksudnya mah diplastikan. Atuh teh naon diplastikan dong minyak be, dong minyak tanah be. Atau iya sip, diplastikan. Astagfirullah. Aing buat diplastikan di cakanan jaro aing geus kira. Ih, gelis sekarang ya. Nuhun sip. Ro. Atuh ganeng sip dia naon, ro, ya kebiasaan dia malah ngeguruk jaro. Ro, aya tamu. Laju bae letak dia mah. Ya. Ya, China. Cekel. Ya obatna tadi teh pantah. Astagfirullahaladzim sip nyala gunaon deui cai atuh kebeneran botol aqua kitu kok dibungkus kana plastik. Eta obatna teh kembali tah. Atuh pira ku hidup 20.000 menang ieu obat sakieu cai sakieu lagu naon ieu mah dong nek
Nenek anak laut enang beda plastik. Kabina-bina ting dia hosip ya. Ih, ku buta hurang. Kabina-bina teuing ya dititah aku jaro. Atau tadi nama Hansip ingat, Ro. Pas ka warung eta pedagangna. Wes, tok kuat Hansip mah. Ngas kemari apa eta mah? Ya mah temenang ada lebih kangge jelema mana? Lamun lebih kang bala juga hilang ingatan. Oh, wah ngebleng eta otak lamun lebih kang. Sarua jeung bapak. Cager, Ro. Alhamdulillah, karyawan sehat awak mah, cager. Ayo Hansip ke mana Hansip? Hangsip kemana tadi tah hangsip tah? Keluar ke mananya? Kumaha orang datang hareueuh kitu. Kayak dipanggil, "Sip." Weh, jaya Pak Dewan. Wih. Aduh, Tadi hampura. tayangan ieu. Ade. Sip, di mana bae? Aman yang jaro, sip. Wih. Dusun saya mah. Aya padewan ngarang ih. Kudu rada ieu seperti. Sorang-sorang bangun pusing gelempang. Lain orang kadang ingin mampir doang ya sebenarnya mah, Ro. Orang loba acara keneh ya di luar gitu. Atau yang penting masing sarehat bae Hansip jeung Jaro ieu supaya bisa Amin. supaya bisa tugas terus ya di desanya. Amin. Kalau nggak saya gitu mah, orang langsung baik. Ayo siap, padewan, ayo siap. Budang dia, Orang budang. apa, ya? Sip. Ih. Pegawai. Kawal padewan, kawal. Ih. Gun, ceng, kana. Mana kana motor, hansip, jeung bapak kana mobil, kawal kaminya. Oke, Emang- siap. Kita pakai mobil losbak itu, Ro. Atuh panas meureun sip, ya mah mobil ieu aya ASEAN. Ih, ulah mabok bae. Atuh geura asup sip dia ngabagok kan nya, geura asup ka dieu. Ih. Muka Mabok leke dia moal. ngomong, atuh moal geura ka dieu. Suka ngelap. Ulah culak ciluk bae sip, dia mah naon. Ih, Lain ulah dia. ngisin-ngisinkeun. Bulu irung tanah riis kieu, Ro. Ari naik mobil bagus mah. Ulah utah dia mabok kan tenang. Tadi kita pakai mobil losbak. Dia mah ke losbak segala doang eta bae sapi nek korban dibarengeun aku Jaro jeung padewan. Yang ngana losbak. Lain ieu, Ro. Hansip mah teu kawayahar nak dedelan ka hareuy itu kuari ieu. Bener sip. Ih, ulah bahan utah. Oh, teu kawaya, Ro. Atau pan tadi mulai obat. Mana obat antimu tadi? Ya pan tadi dia mulai obat sip yo. Mulai obat dia yo. Tuh naon yang jaya malan obat mabok jeung obat cacing mah. Pan dia meuli tadi. Pan kita mulai obat antimo nek kalau obat cacing. Jadi kumaha diinum ya? Lain, ditereuy. Ulah mana tadi? Enggak serada bandingan. Hmm. Sip. Atuh geus turun heuy. Nah dia. Teu panas di jero. Turun. Nan mabok teh naon? Astagfirullahaladzim. Aku cokot aku bawa. Emang nyampe. Atuh ngeus. Nah mobil HS bae jing. Weh, Jaro, Zip. Weh, Apalana ya? PRT. Ke kebon. Oh, saha? Kubur saha? Kebon padewan. Lain teh yo nek nanya yo ari kebon padewan Bang Andres nu mana yo? Dewan Andres. Hero, diantar ke orang. Ayo PRT, ayo. Nah, ini kamancing ieu jaro ku kaleuweung jasa ya ore taneuh naon? Oh, lulungan Kalau ngasur kaleuweung kieu. Lain pan halah-halahan ieu kalau yang awi leunah naon hilap itu ore taneuh. Lain ieu nek ka mana jeung Ro? Di bawah kaleuweung nek melak jeng-jeng teh naon pada ngomong nama kayak proyek cenah. Bubu iya sip, iya lahan nek dijin pembangunan, nek dijin peternakan ku Bang Andres. Engke pembangunanna Jaro nu ngolah, Bapak nu ngolah. Makanya hangsip kudu kerja sama jeung Jaro, jeung Bapak. Lain ya nek ternak naon, nek embe apa nek naon ieu Ro bebek. Atuh teh nyaho nek ternak-ternak naon-naon mah sip, Bapak geca nyaho. Encan ngobrol ieu gitu, teh nek ternak lentah teh nyaho naon gitu, teh nyaho. Coba tanyakeun bae ka Bang Andres, nek ternak naon. Yang ngomongna jeung ternak bae. Tuh kudu nu eta sede jaro mah. Encan ngobrol mah ge gitu, ngan titah merik salahan heula gitu. Ngesip kunanyaan bediam ku kepo alamatan wartawan bae. Geus kumaha Bapak bae. Seta sewot bae. Teuing kayak aing ngomong kadu ku manehna. Ngomong sosoak bae alebatan
calo terminal. Teuing cenah eleh ke ge nyalon. Atoh yang menel eta mah. Oh, mau menang. Moal menang. Naon ge? Weh, naon ieu? Anjing awas wong halangan. Naon ieu bedul buntung teh naon? Eta PRT di leuweung mabok naon? Pira ku mabok iwung. Terus soloyogan kita eta lain warga PRT lain. Lain eta sip, bukan jelema mana eta. Manalungan mending meta mah. Kayak tina Betawi apus. Sip. Coba kada mana? Yang si Igun tak kada. Nah anjing ro gogorokan medong begembol bae naon? Ro sip. Naon? Coba mana yang ngarabut dangdeur? Bapak yang dangdeur diharanga ieu lamun belum dangdeur mah ngeunah hirong aja. Nah anjing dong sapi be beuki kena dangdeur. Naon dia ngarabut dangdeur kitu amat. Atuh dia mah anu ngarabut nu ngarek goblok. Anjing dihangsip. Oh gawean. Jaro-jaro keneh bae nu mango batdeur. Keh lah aja mau. Nah, jadi sip. Sip, menang seberapa sip? Atuh Hansip mah pinter jelema nama ieu jero nama lain lewat dia ro. Tah. Gedasak. Bahkan aku pinter jelema mah ka kebon mau kastrol.